Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Api Syifa Alia Mukni di kelas 10 MIPA 4. Ayeuna abdi rek carita legenda Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki anu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibabaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawadana anjing nu sabenerna anjing eta tiasa titisan dewa nu mangrupa bapana Sangkuriang. Tina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Naha kunaon pas Sangkuriang nitah si Tumang ngudag buruan ka leuweung, si Tumang embungeun nuturkeun kahayangna Sangkuriang. Nah, akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek ka cida, teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakol sirah Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna ka aya urutna. Sangkuriang ngambek terus akhirna mangkat ngembara ninggalkeun istana karajaanna. Sampra kajian eta, Dayang Sumbi nyesel anu tos naon dilakukeunana ka Sangkuriang. Saentos kajian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Tina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi, nyaeta rupa boga awet ngora jeung geulisna anu abadi. Entos sami pisan Sangkuriang mangkat akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali karajaanna tos beda pisan. Dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulis kacida nu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kagelisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep, nu matak, nyieun. Dayang Sumbi oge resepeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe, Sangkuriang carita arek pamit menta izin rek ngaburuk di leuweung. Sangkuriang menta Dayang Sumbi pangarapikeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuaseun pas ningali aya urut baret dina sirah Sangkuriang nu rek jadi calon suaminana. Urut baret eta teh persis pisan kos anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anak nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pamuda eta. Kahiji, Dayang Sumbi hayang pamuda eta teh ngabendung cai Citarum. Kadua, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang cai Citarum. Kadua syarat eta kudu tos dilakukeun saajan panon poe mulai bijil. Nah, dina penting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngarahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudan 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu saberenah ampir beres dina lakukeunna. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge mulai marantahkeun pasukanna pikeun membentakan laun sutra nu warna beureung di sabelah kota timur seolah-olah okos panon poe nu karak bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe teh mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanna, ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabukeun 2 syarat eta. Make kakuatanana akhirna Sangkuriang ngabobol bandungan nu tos dijieunana. Teu lila jadi banjir gede jeung nendang sampan parahu nu tos dijieunana. Sampai parahu eta ngalayang jeung akhirna ragrag dina hiji gunung nu nyaeta disebut Gunung Tangkuban Parahu. Sakitu wae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.